Gelar perkara drama. Kecap drama asalna tina basa Yunani. Dramoi anu hartina niru atawa niron-niron. Nurutkeun kamus LBSS, drama nyaeta carita sandiwara nu matak sedih. Jeung carita nu matak urayeun jeung matak pikasediheun. Jadi bisa dicindekeun yen drama teh nyaeta karya sastra dina wangun paguneman di antara para palakuna kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejena nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan. Ciri drama. Drama mibanda ciri pangutamana nyaeta ayana konflik atawa emosi nu khusus disusun pikeun pertunjukan teater. Drama oge kaasup kana sastra lalakon. Sabab nu digambarkeun dina drama mah paripolah palaku. Para palaku teh langsung main dina paguneman atawa ngomong jeung dirina sorangan. Drama mah beda jeung dina carita saperti novel, carita pondok, jeung carita pantun. Anu dina nepikeun paripolah palaku ku jalan dicaritakeun ku nulian, nyaeta ku juru catur. Ari dina drama mah eta teh dilampahkeun jeung diomongkeun ku palakuna sorangan. Paripolah palaku ngurung paripolah jasmani jeung rohani. Eta paripolah teh aya anu ditulis ku pangarang nyaeta piduluh laku. Lian teh mangrupa paguneman, aya omongan anu ditujukeun ka dirina sorangan anu disebut monolog. Tina omongan gerentes hate, urang bisa neuleuman kana naon anu jadi eusi ning batin palaku. Tina paguneman jeung omongan kasorangan, urang teh bisa nyaho kana kajadian, boh nu geus liwat jeung nu keur lalampahan. Boh anu baris kasorang. Tidinya bakal kanyahoan sifat palaku jeung suasana latar. Kitu deui pikiran katut amanat pangarang oge ku urang kasurti tina paguneman. Jadi tetela paguneman teh dina drama mah loba mangpaatna. Paripolah palaku tindakan demi tindakan dina latar jeung runtuyan waktu ngawangun kajadian-kajadian sarta sababaraha kajadian ngawangun peristiwa. Runtuyan kajadian demi kajadian, kitu deui peristiwa demi peristiwa dipatalikeun ku rupa-rupa hal. Kayaning palaku, runtuyan waktu, jeung sebab akibat. Runtuyan kajadian atawa peristiwa anu mangrupa sebab akibat disebutna galur. Dina maca drama mah, urang kudu bisa ngaguar eta galur sangkan urang bisa mere makna kana rupa-rupa paripolah atau kajadian. Anu sabrehan mah bisa jadi jiga taya patalina. Paripolah katut kajadian dina drama teh kawatesanan ku panjang karangan. Jadi henteu sagala rupa kajadian dimuat dina drama. Geuning sok disebutkeun yen karangan drama aya awal jeung akhirna. Sacara lahiriah, dina wujud naskah drama aya hal-hal anu geus maranti. Kayaning pertelaan palaku, anu ngaberendelkeun ngaran jeung katerangan ngeunaan palaku. Sok sanajan aya oge drama anu henteu make pertelaan para palakuna. Babak jeung adegan. Anu ngabagi-bagi karangan drama dina hiji babak dilalakonkeun kajadian-kajadian dina hiji tempat dina saruntuyan waktu. Unggal babak dibagi jadi sababaraha adegan nurutkeun robahna kajadian ku datang atawa inditna palaku. Candraan dina awal babak. Nerangkeun kaayaan latar, suasana, palaku, kajadian jeung liana. Biasana teh ukur saperluna pisan, henteu mangrupa gambaran anu wincik. Lain ti dina awal babak nyaeta samemehna paguneman ge sok aya pituduh pondok ngeunaan
paripolah palaku. Candraan dina awal babak jeung tuduh laku teh ditulisna ku aksara condong. Beda jeung paguneman anu ditulis ku aksara ajeg. Paguneman nyaeta kalimah langsung para palaku anu silih tempas. Mimiti ditulis ngaran palaku, ditema ku titik 2, tidinya ditulis omongan eta palaku. Gegedena tina karangan drama mah ayana paguneman, tegesna paguneman teh mangrupa lulugu tina karangan drama. Prolog jeung epilog. Loba drama anu henteu make prolog jeung epilog. Prolog teh ditulis tina awal drama, jadi manggala sastra. Dieusi ku katerangan atau pamanggih pangarang ngeunana lakon anu baris disuguhkeun. Beunang dibandingkeun jeung Rajah Pamuka dina carita pantun. Epilog ditulis dina panutup drama. Dieusi ku kacindekan lakon jeung nasihat pangarang. Beunang dibandingkeun jeung Rajah Pamungkas dina carita pantun. Di sawang tina ulikan sastra, drama teh kaasup kana sastra lalakon. Disebut kitu sabab karangan drama teh ngebrehkeun paripolah palaku. Nyaeta palaku teh sina langsung meta. Boh lahirna boh batina. Sarta sina maguneman jeung palaku liana atawa sina ngomong ka dirina sorangan. Tapi drama dina tradisi Sunda mah henteu kawas kitu. Lantaran aya hal-hal anu mibanda ciri khas. Upamana dina longser jeung sandiwara. Aya sawatara bagean anu eueuh dina drama modern. Kayaning tatalu, selingan dieusian ku ngigel, bobodoran ngawih jeung nyarayuda. Wangun drama. Dumasar kana wanguna, drama bisa dipasing-pasing jadi wangun lancaran jeung wangun ugeran. Drama wangun lancaran dibaca atawa diucapkeunna dina wirahma basa lancaran. Sok sanajan bisa jadi ku cara rineka. Contohna seperti ieu. Ari dina wangun ugeran, paguneman teh diwangun dina basa ugeran, boh mangrupa sajak bebas, boh anu mangrupa sajak teu bebas. Paguneman anu mangrupa sajak bebas biasana dideklamasikeun. Paguneman dina sajak teu bebas nyaeta paguneman dina wangun pupuh. Macana ge ditembangkeun. Drama anu pagunemanana ditembangkeun disebut gending karesmen. Contona Ciung Wanara, Sarkam jeung Sarkim. Tata krama metakeun drama. Kiwari istilah pagelaran teater leuwih sohor batan istilah pagelaran drama. Nu sidik pagelaran drama atawa teater teh dirojong ku sawatara unsur, diantarana pamain, sutradara, produser, penata musik, penata panggung, penata kostum, penata lampu, penata rias, jeung seksi-seksi kapanitiaan sejenna. Mun urang rek ngagarap pintonan teater di sakola, sakurang-kurangna kudu netaharkeun hal-hal seperti ieu. A. Nyusun kapanitiaan. B. Nangtukeun para pamain, sutradara jeung jadwal latihan. C. Unggal pamain kudu latihan vokal, lantaran aktor teater mah vokalna ge kudu ngoncrang. D. Unggal pamain kudu latihan ngolah paroman, jeung rengkak. E. Dina prungna pagelaran kudu kompak tur tartib.